deket teuing pesat bedong lompat tolong anang Bubur can ya. geus euy kedina si setengan di tengah nu acan mah Sorangannya. sorangan di tadi ge lah Isian bagongnya dia. lah aya bagong mah apal teh urang tutorial lewat bagong anu ieu anu eueuh Kumaha? ya bagong ti ditu urang di dieu misal urang keur malaweung surutul bagong kepala dia tinggal lengkahan plak ditong tak buntutna cabut bedog gede ieu resel onar Paeh teh tuluy paeh teh bagong. paeh kagoler bedog segede kieu tuh waras Mun nya ieu ya bagong air kumaha ieu? tah lamun aya bagongnya anti ditu Kumaha eta posisina? ulah nungguan deket teuing pesat bedog lompat tolong anang Ah, si monyet gua heuh. Baik, Bagong gelo. iya nih jelema teh disampeurkeun ka indit euy Keur naon sorangan di dieu? kieu we hulang-hulang teu pararuguh euy Heueuh, pikiran kahirupan we bukan uing teh keur udud mang di dieu teh euy. nah boro-boro udud Harga we kana naon tuh ayeuna mang? lah lantrak lintrik we Anjing. Kena listrik. Sabaraha sapoe? goblok maneh mah teu pararuguh boro-boro kana listrik Gede atuh mang 70.000 mah euy. edan meureun maneh malah ini aing mah sok mah sorangan hadinya Heula, mang. Iya anjing jelema teh disampeurkeun ka indit. teu ngomong teu naon jelema teh ieu remote kitu Kunaon itu jelema? Ieu nu lieur. Kunaon mang? Ugu bingung DKI kaget ieu teh yang konsina motor teh iya kunci jok gedekeun muka ngisian bensin geus beak cing sugan apa maneh Teu bisa orang motor kieu mah. Nu motor palang mah teu aya nu kieu. kaget saha misalnya Kesugan anu liwat atuh. Anu bisaeun. aing teu ngomong teu naon jelema teh ieu remote kitu